Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan dina raraga tarhib Ramadan. Tarhib rohaba yarhabu, tarhib tarhiban, hartina nyambut kalawan bunga kudatangna bulan Ramadan. Jadi urang prayogi tarhib supaya urang jadi teu seungah mayunan Ramadan. Sabab mungkin tanpa ilmu urang mayunan Ramadan teh seungah. Mungkin seungahna aduh bakal lapar, bakal haus. Mungkin seungahna aduh materi duit kudu tersedia, kusabab mungkin barang tuang, barang leuheut di bulan Ramadan prayogi ditingkatkeun. Komo deui urang mayunan tradisi, tambah tradisi di bulan Ramadan ujungna kaditu baju kudu alus, teras mudik. Jadi mungkin urang lamun teu di-upgrade, teu dibina, teu diperbaharui hate pikiran, mayunan Ramadan teh justru kalakah jadi berat, karasa eungap. Nah kulantaran kitu urang prayogina tarhib hakna ku hak leutik, tarhib ku hak leutik, nu hartina nyaeta nyambut. Tarhib artina nyambut kalawan ku hate anu lega, ku hate anu bunga. Jadi tarhib Ramadan ngamunculkeun dina pikiran, dina hate sangkan urang mayunan Ramadan jadi bunga. Naon sababna dina bulan Ramadan ku urang prayogi disambut ku kabungahan? Dina bulan Ramadan insyaallah marema ku pahala, jeung mudah-mudahan oge marema ku rezeki. Nah kusabab dina bulan Ramadan seueur amaliyah anu teu aya dina bulan-bulan anu sejen. Nah contoh diantawisna dina bulan Ramadan aya parentah saum. Pan teu aya dina bulan sejen parentah saum anu hukumna fardu kalawan waktuna oge sabulan penuh. Nah ayatna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei sakur jalma anu ariman, geus diwajibkeun ka aranjeun saum sakumaha nu geus diwajibkeun ka jalma-jalma anu iman samemeh aranjeun, nyaeta jalma mukmin di zaman nabi-nabi sateacan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ku ngalaksanakeun saum teh aranjeun jadi jalma anu takwa. Takahiji ieu kautamaan bulan Ramadan teh nyaeta ngawitan diturunkeunana
ieu parentah saum tingawitan diturunkeunana teh ieu teh tahun kadua hijrah Nabi Muhammad jeung para sahabat tos hijrah ka Madinah dina tahun kadua torojol we aya parentah supaya urang umat Islam ngalaksanakeun saum anu status hukumna teh wajib fardu dilaksanakeun bakal meunang pahala teu dilaksanakeun dosa tur paedahna bakal ngajadikeun jadi jalma anu takwa jadi jalma anu saleh. Jadi salian ti ngalaksanakeun ibadah mahdo oge paedahna supaya diri urang jadi jalma anu takwa. Pan ari syariatna saum teh nyaeta somayasumu sauman atanapi siaman hartina nahan nungutkeun bahasa gitu secara etimologi. Secara syar'i, secara istilah, secara terminologi saum teh nyaeta urang nahan diri teu dahar, teu nginum, teu sapatemon dina waktu beurang ti mimiti terbit fajar ti subuh dugikeun ka magrib. Nah paedahna saum, hakikatna saum kudu aya manfaatna, hikmahna ningkatkeun katakwaan, kasolehan urang. Sababan ari saum teh da ari papada manusia mah bisa ngalicik gitu nya. Contohna lamun salaki bisa ngalicik di pamajikan, salaki keluar ti imah jauh ti pamajikan, bisa salaki ngalicik ka warung nasi balik ka imah membebeja saum kan bisa gitu. Tapi lamun urang dugikeun ka tinggal licik kulantaran yakin Gusti Allah terangeun, Gusti Allah mancongo tah ku cara kitu dibiasakeun kitu terbiasa ngarasa diponcongo ku Gusti Allah, maka urang baris jadi jalma nu takwa. Naon-naon nu dilarang ku Gusti Allah pasti moal dilakukeun lantaran percaya Gusti Allah terangeun mencongo. Kitu paedah tina urang ngalaksanakeun eta saum kalawan ngalaksanakeunana bener-bener karena Allah ngarasa diperhatikeun diponcongo ku Gusti Allah gitu. Teras da Gusti Allah oge tinggal beratkeun lamun urang gering, mun urang keur aya di panyabaan, urang teu kuat meunang batal sapoe gantian ku sapoe deui, eta disebut qada gitu. Atawa anu nuju men, anu nuju nipas tapi teu nyusuan nya qadaan dina poe nu sejen. Ngan lamun batalna ku hubungan sebadan sapatemon beurang ta eta mah teu bisa ku qada, eta mah kiparat. Nyata kiparatna wajib ngagantian ku saum 2 bulan berturut-turut. Atanapi lamun teu sanggup saum 2 bulan berturut-turut ku mere kadaharan kiparatna ka 60 fakir miskin. Itu tiap-tiap seorang miskin 1 mud atanapi setengah sok. Lamun dijanjengkeun 2 liter hiji fakir miskin 2 liter kali 60 120 liter salaki teta. Lamun saruana da pamajikan ge saruana hayangna jadi duanana kudu mayar kiparatna. Jadi we 2 kintal
2 kintal jigana kana 3 juta genep ratuseun ku duit itu ku kiwari gitu. Matak dina bulan Ramadan dijaga pisan beurang ulah dugikeun ka mubasyarah hubungan sebadan argi kiparatna berat gitu nya. Kapungkur di zaman Rasulullah pernah terjadi nyata ngaranna Sulama gitu. Nah Sulama teu kuat hubungan sebadan jeung istrina ya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah waqtu ya Rasulullah halaktu ya Rasulullah kuring cilaka mah halakaka cilaka kunaon anjeun teh kabiasana mah kan cilaka teh labuh kitu nya ieu mah cilaka teh ya Rasul abdi teh cilakana teh waqtu ala imroati abdi ngacalikan kumbojo ya ngacalikan kumbojo teh bahasa kinayah maksudna mah sapatemon oh atuh kitu mah anjeun kudu ngabebaskeun hamba sahaya sanggup teu ya teu sanggup saum atuh 2 bulan teu sanggup deui mere kadaharan atuh ka pakir bisin 60 teu sanggup deui ta ieu teh mangrupakeun dalil yen batalna saum ku sapatemon mah teu bisa ku qada tapi ku kiparat gitu. Kakara eta dosa teh bisa dihapus. Jadi urang berjaga-jaga tah ulah dugikeun ka terjadi gitu. Naon geus pernah terjadi di zaman Rasulullah nu dilakukeun ku Sulama. Nah, kahiji teh kautamaan bulan Ramadan. Jadi Gusti Allah masihan pangbungah sok kahiji bakal meunang pahala anu melimpah. Tuluy ngabina anjeun jadi jalma anu takwa, jalma anu saleh. Naon deui kautamaan dina bulan Ramadan teh? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan teh ngawitan diturunkeunana Al-Qur'an nyaeta anu dikenal malam tanggal 17 Ramadan. Ramadan anu mana ieu? Ramadan anu ngawitan Nabi Muhammad diangkat jadi nabi gitu. Jadi sanes Ramadan anu waktu diturunkeun parentah saum ieu berbeda 14 tahun bedana. Jadi turuna Al-Qur'an mah dina bulan Ramadan anu nalika Nabi Muhammad ngawitan diangkat jadi nabi jeung rasul. Ari Ramadan waktu parentah turuna saum Ramadan di tahun kedua Hijrah. Jadi bedana 14 tahun antara nuzulul Quran sinareng parentah saum Ramadan gitu. Nah, Ramadan anu nalika Al-Qur'an diturunkeun nyaeta nuzulul Quran teh terjadi di Guha Hiro maleman tanggal 17 Ramadan bertepatan lamun dina tahun Masehi tanggal genep Agustus tahun genep 110 Masehi gitu. Nah, kanggo naon ieu Al-Qur'an diturunkeun? Teh hikmahna teh kacida pisan unggulna. Gusti Allah nurunkeun Al-Qur'an eta teh kanggo padoman hirup, kanggo petunjuk pikeun sakabeh manusia. Jadi alhamdulillah urang tos gaduh padoman kumaha urang cara menjalani hirup gitu.
kalawan padomanana teh langsung ti Allah. Al-Qur'an mah kitab Al-Qur'an mah langsung ti Gusti Allah. Sedengkeun salian ti umat Islam lamun nyeun petunjuk padoman hirup teh kan ngarang heula, nyeun heula gitu. Karangan manusia, ari karangan manusia saalus-alusna oge tangtu bakal aya kasalahan. Sedengkeun Al-Qur'an padoman hirup kanggo urang kanggo umat Islam moal aya nu salah saeutik oge. Nah, berpadoman kana Al-Qur'an bakal mawa salamet hirup di dunia oge di akhirat anu hirup bisa eneng-eneng. Jadi alhamdulillah ayatna nuzulul Qur'an gitu. Nuzulul Qur'an teh kecap tina nazala yunazzilu gitu. Atanapi angzala yunzilu. Nuzulan hartina turun Al-Qur'an jeung saterasna turun Al-Qur'an berangsur-angsur. Mata kecapna ku angzala yunzilu turun Al-Qur'an teh sakaligus tapi berangsur kurang lebih 23 tahun gitu. Mung dikawitan nyaeta tina Al-Qur'an surat Al-Alaq di ayat 1 dugi ka ayat 5. Nah, bulan Ramadan teh urang teh kudu ningkatkeun loba maca Qur'an. Ningkatkeun thalabul ilmi, jadi ulah tibalik. Ulah thalabul ilmi kalakah libur. Justru bulan Ramadan teh Nabi Muhammad teh ku Gusti Allah teh sok dites deui ngalangkungan malaikat Jibril, dites hafalan Nabi Muhammad Al-Qur'an. Jadi urang justru bulan Ramadan kudu leuwih ningkat maca Al-Qur'an kusabab pahalana oge jadi berlipat ganda gitu. Jadi panen pahala gitu dibaca oge di hari maca teh pengertian maca teh nyaeta mengeksplorasi memikirkan memahami naon dibaca. Jika urang maca koran atau maca majalah kan hoyong terang eusina naon aya berita naon. Jadi mun urang maca Quran teh lain ala kadar nyebutan huruf ngarangkai huruf, tapi maca Al-Qur'an teh sambil digali naon eusina. Ayeuna mah pan seueur Al-Qur'an terus aya tarjamahan dibacaan we tarjamahna gitu. Ta eta kautamaan dina bulan Ramadan aya nuzulul Qur'an. Alhamdulillah kan ya Al-Qur'an nu asalna diturunkeun di tempat Ibu Hahiro dina tanggal 17 Ramadan bertepatan sareng tahun 610 Masehi teras dugipan ka urang ka Indonesia nyaeta disebarluaskeun di zaman Khalifah Umar bin Khattab tepi ka Indonesia. Dugikeun ka ayeuna urang kana alhamdulillah masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Umat Islam Indonesia teh di dunia teh terbesar ya. Umat Islam terbesar di sakabeh nagara eta Indonesia gitu. Ngan kudu terus we ditingkatkeun kualitasna hari mayoritasna mah panglobana sadunya teh nagara nu panglobana umat Islam teh nagara Indonesia, tinggal kualitasnya terus ditingkatkan. Naon deui kautamaan dina bulan Ramadan sehingga menjadi pahala. Dina bulan Ramadan teh dicontohan aya tarawih ya. Siti Aisyah ngadugikeun makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan au fi ghairihi ala ihda asyara rakaatan.
Saur Siti Aisyah Rasulullah tara namahan dina jumlah rakaat boh dina bulan Ramadan nya teh salat tarawih atanapi di luareun bulan Ramadan nyata salat tahajud tara leuwih di 11 rakaat. Jadi aya salat tarawih nu jumlahna 11 rakaat. Oge aya anu nyontoan tarawih 23 rakaat nyaeta Ubay bin Ka'ab eta di zamana Khalifah Umar bin Khattab di saat Rasulullah parantos wafat, sehingga di dunia di kalangan umat Islam pelaksanaan tarawih aya anu 11 rakaat eta nyonto ka Rasulullah, aya anu 23 rakaat ya nyonto ka Ubay bin Ka'ab salah sawios sahabat. Ieu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Taya teh ibadah tarawih teh ibadah nu pahalana kacida pisan agungna kalawan menghapus dosa-dosa gitu. Naon deui dina bulan Ramadan teh wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dina bulan Ramadan teh aya i'tikaf. Ieu mungkin berat lamun urang teu ikhlas mah berat. I'tikaf teh hartina i'takafa ya takifu i'tikafan hartina cicing nya eta maksudna cicing di masjid bikin ibadah waktuna nyaeta 10 terakhir di bulan Ramadan. Lamun pul berang peuting, lamun kurang pul peuting unggul atanapi peuting di pilihan maleman ganjil gitu. Nah eta i'tikaf pahalana teh gede pisan gitu. Istri-istri Nabi Muhammad oge i'tikaf, sehingga doa i'tikaf teh eta teh peristiwana ditanya ku Siti Aisyah, ya Rasulullah upami kuring i'tikaf gitu tuluy eta dina raraga mengharap Lailatul Qadar naon nu dibaca. Rasulullah masihan doana Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudna mausina mah jadi aya salah sawios ibadah anu teu aya dina bulan anu sejen, anu aya dina bulan Ramadan i'tikaf secara khusus gitu i'tikaf. Nah teras deui dina bulan Ramadan teh kan aya Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar teh nyaeta malam anu dimulyakeun, malam anu pinuh ku kaberkahan. Lamun dina Al-Qur'an surat Al-Qadr disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. Pangna malam mulia teh kusabab leuwih alus tibatan 1000 bulan geus kaliwat. Maksudna mah eta malam kusabab diturunkeun Al-Qur'an dibandingkeun jeung tahun-tahun katukang di zaman jahiliyah alus keneh eta pongian eta gitu. Kumargi waktu zaman katukang macan aya padongan sehingga manusia teh hirup teh jahiliyah we musyrik itu ngalakukeun pirang-pirang perbuatan jahat. Panalika geus turun Al-Qur'an mah pan aya pencerahan sehingga maleman eta leuwih alus tibatan waktu-waktu katukang. Dina surat Ad-Duhan disebut eta malam teh Lailatul Mubarakah, malam anu pinuh ku kaberkahan. Mata bulan Ramadan sok disebut bulan berkah gitu. Nah bulan berkah jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan anu pinuh ku kaberkahan.
Padahal situasi Ramadan teh matak disebut Ramadan ge romido atau romado hatina panas terik ya. Sabiasana di Timur Tengah contohnya di Arab lamun bulan eta bulan pas menuju ngalaksanakeun saum teh eta teh bulan teh keur meujeuhna panas suhu udarana teh sehingga lamun keluar teh hampir-hampir teu kuat kitu nya. Jadi lamun rek usaha teh mah rada ripuh da suhu udara panas. Tapi ku Gusti Allah diberkahkeun. Ari hartina berkah teh barokah teh hartina pinuh ku rupa-rupa kasayan. Sehingga kasayan teh kan pahala kasayan, rezeki kasayan. Sehingga urang oge mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan aya dina bulan Ramadan teh salian ti marema pahala oge sing marema ku rezeki ku harta. Di bulan Ramadan disebut bulan kaberkahan kumargi tah eta di bulan Ramadan teh sejarahna aya waktu diturunkeunana Al-Qur'an disebut Lailatul Mubarakah itu. Nah, eta diantawisna paedah-paedah kautamaan dina bulan Ramadan sehingga insyaallah ku urang paham ngalangkungan tarhib ya, ku haleutik tarhib ya. Margi aya deui nu tarhib ku hagede targib dan tarhib. Ieu mah hartina kieu metode nepikeun ajaran Islam carana teh ku tarhib ku hagede jeung ku targib gitu. Aya hartina targib nyaeta pangbibita. Jadi urang nyebarkeun agama Islam kudu singsina kabita. Boh kabita ku imbalan ti Gusti Allah di dunia, boh ku imbalan Gusti Allah di akhirat. Ieu disebutna targhib ya. Terus aya di tarhib kuha gede tarhib hartina panyingseunan. Kumaha panyingseunan lamun urang contona teu taat teu patuh ka Gusti Allah, Allah teh geus nyadiakeun neraka gitu. Jadi ayat targhib, ayat tarhib tah ieu mah cara metode cara nyebarluaskeun ajaran Islam ngalangkungan panggubungah jeung panyingseunan. Lamun di sakola mah lamun guru apal disebut metode nyaeta reward and punishment. Aya reward, aya punishment. Kumaha sangkan anak didik ngarasa bahagia wae bungahkeun. Nah harek dibere hadiah ku materi atawa dipuji. Budak dibakar resepkeun anak didik gitu. Nu kadua punishment nyaeta aya sanksi hukum lamun ngalanggar. Ngan lamun ka anak didik mah mu sanksi hukum ulah ku fisik. Tapi contona dibere tugas supaya leuwih pinter. Eta mah jadi mun ku bahasa Arabna targhib sinareng tarhib. Mun ku bahasa di sekolah di perguruan tinggi sok disebut reward and punishment. Tah sakitu hatur nuhun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.